mual bisa aya anu nabrak karena takdir sanajan urang bertadbir usaha urang kuku bahage mual bisa ngarobah karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala urang hanya bersyariat doang talamun urang inget kadinya tuh geus takdir eta budak tabrakan cak aing ge tadi si budak rarasan aing bakal tabrakan tak budak lamun teu kenceng mah meureun moal tabrakan teu bisa kitu. Itu bisa gitu tetep bae emang geus di dinya meureun ajalna. Kajen kuku mah ge. Mun teu bisa kokoseran hindungna ceng, aceng teh gara-gara naik motor cak mah ge ulah kenceng-kenceng beuh. Lamun aceng andai kata teu kenceng mah meureun moal paeh tuh urang mah aya andai kata bae mah. Tetep bae teu bisa. Ka geus takdir ti ditudak kos kitu. Ya aing sebenarnya mah mun baheulana teu kadinya mah meureun moal kawin jeung si eta nya jorenya peke. Gara-gara aing ngaju cicing di dinya ka baheula teh diajak ku babaturan aing ka daerah itu hanjakal teu bisa kitu emang geus qodona ti ditu tulisanna bakal kawin jeung si eta atuh teu bisa geus bae ku ari mah maning bersyukur ngelanjutkeun lalakon kisah tentang kaum Samud anu dipimpin ku Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam. Di awal kaum Samud anu sangat bangkawarah lantaran neruskeun kaum Ad ku Gusti Allah diturunan Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam kemudian masyarakatna aya permintaan yang ngadatangkeun onta tina batu gede kalayan mujizat Kangjeng Nabi Shalih pamarti Gusti Allah eta onta kaluar tina batu tur langsung ngajurukeun anak nu anak teh teu kebal deui langsung gedena sarua jeung indung eta masyarakat awam nu barodo urang handap kalangan bawah mah langsung bae berduyun-duyun iman ka Kangjeng Nabi Shalih nuturkeun aturan-aturanana hiji onta teh antepkeun ulah diganggu gugat fazar wa taqul fi adillahi wa la tamassu bisuin masyarakat awam anu bararodo kaum cacah mah diandat teh arariman kapanasan kaum anu dileluhur pemimpin-pemimpin pemerintahan terutama di kalangan kerajaan ieu kunaon jelema ngagelok kasih soleh maka tuh nyanangayakeun gerakan-gerakan anti soleh di mana-mana pamflet dipetakeun ku ari loba aturan-aturan anti soleh atuh aya nanti pamarentah kacau balau negara ditendun eta pamflet teh dihandapeun tangkalambon dihandapeun tatangkalan teh bu dipasang-pasangkeun sakumaha ku ari nu deuk pilkada deuk jadi DPR baheula mah ditanggal kayu teh kuntianak ku ari mah gambar kiai tanggal kayu teh di tiang listrik gambar kiai geus puguh DPR na mah jatah mah kuntianak lalakina ieu dibarengan dihijikeun jeung kiai ulah sok sedih jasana le gambar kiai kaujanan kaanginan make udeng-udeng deui kiaina ge jeung Habib sarua hanya untuk sebuah kepentingan masalah sih jeung nya aing mah teman gambar ieu aing mah henteu atuh teu naon aing mah maksudna ge lendek naon dengan duit kitu udah lo ngomong nya ge macem-macem bae masing-masing bae sih. Sok aja tegar gitu tuh budak. Nah iya ganti soleh teh luar biasa terus bayakeun kumpulan sakumaha kamari di jalan iwati dibunuh ieu onta. Di samping ngarencanakeun pembunuhan onta pembunuhan soleh nage tetep kudu dibunuh bae. Masya Allah karim. Sedangkan Kangjeng Nabi Shalih kade ya onta teh kudu dijaga diantep sadaekna nyana lantaran nyana mah boga aturan sorangan ketika nyana kacai jang poe nyana khusus jang nyana unggul
isu giliran masyarakat yang masyarakatnya na moal ngaganggu lantaran ieu mah onta mujizat susuna bisa jadi obat kesuburan jeung sajabana. Luar biasa tuh masyarakat mah iman ka Kangjeng Nabi Saleh. Cek Kangjeng Nabi Saleh lamun diganggu awas supaya aku yakum mazabun elim bakal kadatangan siksa kate. Cek Kangjeng Nabi Saleh. Rencana punya rencana di kalangan bangsawan kalangan pamimpin di kerajaan maka mulailah neangan jelema nu terkuat anu siap ngabunuh kana eta onta. Ternyata nu dijadikan pelor teh dua wanita nu dipake kahayang ku dua lalaki lantaran gelisna setan dinganana. Maka cek dua wanita teh kakak lamun hayang kakaula bogo kakaula ingin menyunting kaula kula mau pamenta iwati hiji naon tuh bunuh onta soleh lantaran bogo atuh siap bae ulah ning kakarak ngabunuh eta leuwih eta kakak mah siap bae atuh kitu nu bogo mah lantaran manehna jelema kaya maka neangan jelema nu bakal bisa dibeli. Ternyata aya seorang manusia anak zina ngaranna Ki Kudar. Maka Ki Kudar teh didatangan seorang geng anu luar biasa ieu. Asalnya nama dibere pameulina bae. Sakumaha kahayang Ki Kudar bakal dicumponan, maka Ki Kudar siap untuk membunuh onta soleh. Bahkan Kangjeng Nabi Soleh nage siap untuk dieksekusi. Pohar Ki Kudar. Maka kaum Samud anu sepakat sameme ngayakeun pembunuhan onta teh ngayakeun undang-undang anti soleh. Bahkan sababaraha tokoh masyarakat anu iman ka Kangjeng Nabi Saleh dipanggil dijeburkeun ka penjara. Digebuskeun ka penjara. Masyarakat teh diembargo ku pemerintahanna sorangan. Roda perpolitikan jeung perekonomian teh hajat disalurkeun ka masyarakat ku sadome hasud. Lantaran Kangjeng Nabi Saleh loba pengikutna maka masyarakat teu meunang migu jeung nuturkeun ka Kangjeng Nabi Saleh perekonomian ku pemerintah sorangan dibatasi. Ditarangkepan jelema. Bahkan isu nu santer Nabi Salehna akan dibunuh. Ya Allah. Akhirnya jadi akalun saya titilah sekian puluh ribu ratus ribu masyarakat teh anu iman ka Kangjeng Nabi Saleh lumayan tapi ente cara Kangjeng Nabi Daud teuing ente cara Kangjeng Nabi Hud teuing nu iman ka Kangjeng Nabi Saleh aya 4.000 manusia. Deres mah deres ye. Deres. Tina sekian ratus ribu manusia nu iman ka Kangjeng Nabi Saleh 4.000 manusia. Tetap nyada maka junting di kuku mah ge iman we. Bunuh masalah geus pokona. Nu penting ulama syahadat kula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna shalihan rasulullah. Wah, loba nu dibunuhan masyarakat. Jadi horeng tiba heula lalakon kos kitu. Kumpulan masyarakat untuk siap menyaksikan dibunuh onta Kangjeng Nabi Saleh ku salah seorang manusia anu dibuli siap untuk membunuh onta tersebut ngaranna Ki Kudar. Udang kunyana onta. Sehingga saya udah dikupat kapit ku eta pedang. Kupat kabit langsung tublas. Teuncit ku Ki Kudar. Baiklah onta. Anaknya dikejar. Tetapi
tapi anaknya dikejar lompat ka mana lompat ka gunung. Begitu lompat ka gunung lompat ka batu nu pertama teh. Batu nu pertama muka nyana asup ka jero. Sanggeus asup ka jero nutup deh plak asup ka jero eta. Anak onta teh asup ka batu nu pertama ngaluarkeun onta. Ialah nu bakal keluar hewan ti batu eta di akhir zaman anu bakal nulisan manusia kafir mukmin dabah teh. Geus moal bisa dihelak deui di akhir zaman. Mimiti lafaz Al-Qur'anul Karim bakal ditayakeun ku Gusti Allah. Urang muka Quran kaget, Quran ka mana hurufna? Dibukaan kurang teu aya, neangan deui ka lamari. Buka deui teu aya. Kaget, nanyakeun ka tatanggana nyokot Quran teu aya, rome bakal eueuh ieu huruf Al-Qur'anul Karim. Tinggal aya jelema anu hafizul Quran. Eta jelema nu hafizul Quran teh dititah maca Quran urang ngadengekeun nyana nu teu talar ngadengekeun nyana. Cuman umurna sakedeung. Teu kebal mararaot anu talal Quran. Tinggal paling nu talar kulhu kayak gitu teh. Nu talar bangsa kula tu bil falak binas. Anu bangsa lam yakunil teu katalar teh hese pabeulit. Iqra lam yakunil hese eta mah pabeulit biasa sanajan ini tuh watini ge pabeulit watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilal ladzina amanu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr nah cak teh budak geus atuh nu talar Quran ge nu bangsa nu tatalar Yasin tabarok bangsa di maota tinggal cak buricak tapi mah gancang caritana timbul dabah eta berarti ti Yordan ke muka diblek keluar dabah eta nah ieu lah nyana bakalna dibere ku Gusti Allah patlot eta patlot nulisan jelema kafir mukmin atuh kadang tak katara di dieu sia kafir sia mukmin aya di dieu teu bisa ngahelak deui teh mah masyaallah kari ieu dabah nu eta masuk ka batu deui tinggal onta nu ieu anakna masuk ka batu onta nu ieu mah pae faqulna qatawatau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin ayana kaum Samud temarencit onta atas nama kaum Samud padahal nu mencipta maki kudar dengan perintahan kaum Samud rame-rame terutama para malawi yakni tokoh-tokoh pemerintahan pembesar-pembesar di negara eta harita dipaehan laku ki kudar wa taulalacut kaum Samud anam rabbihim tindak perintahan pangeran untuk kuduna dirawat dimulai diamankan endahan dibuang kawarahna kaum Samud luar biasa terpercaya karena karasulan jeung kanabian kanjeng Nabi Saleh alaihi salam bahkan wa qalu ngaromongna Saleh itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin datangkeun coba ka kami kabehan ye jaon geus dibunuh nucak siak cenah mun dibunuh bakal datang siksa itina datangkeun coba siksa pribadi iduna tangji anjeun teh ayo ingkul tabungan mursalin mun maneh memang benar-benar mursalin datangkeun siksa naon ayo ambo ya Allah ya Rabb cek kanjeng Nabi Isa cek kanjeng Nabi Saleh tamatta'u sok sesenangan maneh dalam rangka 3 poe deui bakal datang siksa. Saleh lalu bawa omong kuari bae. Kuari
antara 3 poe segala naon lah pangeran bodoh amat ambo cek Kangjeng Nabi soleh tetep bae pan kaula mautusan Gusti Allah maksudna diantarekeun datang ka 3 poe lamun teu aya perobaan 3 poe kakarak datang siksa deuk dikumahakeun cek kaula deuk dikumahakeun kieu cek Kangjeng Nabi soleh dina 3 poe tengke urang deuleu perkembanganna isukan isfarat wujuhum bakal kararoneng wajah deuleu bae isukan berubah wajah bakal koneng dina poean kadua imarat bakal beureum poean katilu fil yaumi salis iswadat hideung tah geus poean katilu hideung poean kaopat kakarak turun siksa deulekeun ayo jangan ulah ngomong meleh ngadenge sia siksa coba isukan koneng henteu beungeut kami Jinlah sajeroning nang tangan ka Kangjeng Nabi Soleh naku Gusti Allah tita kaluar ti nagara Yordan. Wahai Soleh, mane berangkat jeung pengikut mane aya sabaraha bae. Diperkirakeun aya 4.000 manusia loba harita sok berangkat keluar ti dinya. Dik disiksa cek Gusti Allah ku aing. Bakawarah ye manusia. Kamana abdi kudu berangkat Gusti Palestina. Didinya eureun di Palestina cicing. Lamun geus datang ka Ramlah Palestina, mane berangkat ka Suriah ka ditu. Amankeun. Lantaran anu bakal digoncang teh, nu bakal disiksa lain eta bae. Sababaraha daerah. Berangkat gerak ka Palestina, di Palestina sapoe 2 poe berangkat ke Suriah. Kangjeng Nabi Soleh langsung pidato para umat kaula nu aya di negara Yordan nu jelas di Petra di dieu jeung di ditu di Madain Arab. Kaula hanya memberikan informasi bahwa siksa 3 poe kaharep bakal datang, maka kaula deuk ngajak kanu iman ka kaula instruksi ti Gusti Allah urang teh kudu berangkat ka Palestina. Siap-siap kuari kene. Wah, jelema nu iman wabeh nuturkeun Kangjeng Nabi Soleh. Yordan, Palestina, deket jasa. Urang lamun ningali ieu Yordan, ieu Mesir, ieu Palestina. Di dieu teh aya Qobah. 3 nagara urang kadeuleu bisa. Urang aya di tungtung Yordan kadeuleu, Mesir kadeuleu, Palestina kadeuleu. Lampu-lampuna katingali. Ieu Kangjeng Nabi Soleh kita berangkat tadi dinya set ka dieu nyebrang ka Palestina daratan teu lautan. Daratan berangkat kabeh. Masyarakat Yordan di kamarana ngungsi emang aya naon bakal disiksa iraha 4 poe kaharep isuk bakal koneng banget isuk kadua beureum katilu hideung osok macem-macem meleh tiba heula ge jana teh karar itu atuh beureum aja teh berjamaah kabehan ieu mah bakal babe mah deuk disiksa sok lalamunan teh sok hantem-hanteman amat teh kami mah berserta anu iman ka kaula jeung ka Gusti Allah kami neuk berangkat aya sabodo atuh deuk berangkatna kami nadahan di dieu siksa nyaho coba tapi lamun kami teu disiksa wah sial dibunuh gua yang gimana bae ayana kami geus mempersiapkeun manusia-manusia anu bakal ngabunuh maneh ayo berangkat Kangjeng Nabi Soleh ka Palestina lempang dirinya ke Palestina teh jadi kesanajan deket ya pandari lempang mapan meureun 4.000 manusia anu iman mah teu lain setik waktu datang ka isukan bener masyarakat pipina beungeut na kararoneng kabeh silih tunjuk beungeut sia koneng sia ke koneng emang aing koneng ngaca tuh itu koneng ieu karoneng kabeh bungut koneng tias kabeh ulah-ulah bener ya si Soleh ya.
ekos kararium aja omongan ngeceknya nih cenah poean ka hiji koneng ieu bener ya sana para rias kieu. Tapi jangan percayalah orang. Ulah wakalan ulah kepercaya. Kadenge kabar berita ka Kangjeng Nabi Saleh bahwa beungeut-beungeut umat nu aya di Petra teh kararoneng tuh. Berarti jadi siksa ka jeung kumaha ge. Kangjeng Nabi Saleh na keur geus indit jeung nu iman. Masyaallah. Poean kadua bareng kulit manusia silih tunjuk sia bareng bober rame di negara Petra teh rame harita teh urang bareureum kieu teh pan meureunanan cek si Soleh teh cenah bakal datang siksa mimiti karoneng ngaju bareureum ieu urang geus kieu kumaha apa iman bae gitu ka Soleh aya penasehat hukum Yusril bereunda ulah waka iman atuh tunggu sapoe deui cek Soleh teh sapoe deui ulah waka rajing atuh urang gengsi kudu iman mah tuh atuh gengsi ontak geus dibunuh ku urang Solehna bakal dibunuh ku urang ada urusan siksa-siksa ieu tahan bae siksa naon sih coba jatuh urang lah sapira siksa meureunanan paling meureun datang batu kerikil-kerikil atau angin-angin atuh urang muntah yang bae sih. Penasehat hukumnya hebat jasad nu ngaulah-ulah karena iman bener Datuk iya bener ulah datang ka iman atuh padahal hate mah kabeh teh masyarakat ieu bener kajian hukumage soleh bener ieu poe hidung kabeh beungeut masyaallah harideung beungeut teh harideung we ngarobrolnya berarti orang isukan siap disiksa iya bener soleh iya kumaha tuh iya orang siap apa disiksa apa iman bae ieu gengsi kudu iman ka Kangjeng Nabi Saleh mah orang gengsinya lagi geus eueuh deuk kumaha coba ieu geus kieu ieu urang lah coba yang nyaho isukan deuk kumaha coba datang ka PK4 mulai oyag-oyagan taneuh woi aya lininya bener lini urang ka mana ya tahan lini sakieu ieu di luhur galedeg tadi dong jeku bedug da mah ge kos kitu mah kilat sing burinya jegar sing jalegar galedeg sing jalegar bayangkeun ku urang-urang kakarak aya galedeg hiji dur bae ge sakitu poharana budak leutik mah sawan budak gede ge hajuna ke pamajikanna tuh dipegat-pegatkeun tama sawan tadinya pelampiasanana sing burinya jadi di luhur teh kilat jeung galedeg dihandap digoyang-goyang ku Gusti Allah eta bumi teh ya Allah ya Rabbi jelema terus lompatan ka kaler ka kidul kawetan aya nu tabrakan nyana jeung nyana jeger ya manusia tidinya lah ku Allah digedog-gedog we terus kadeureunkeun ka digedog di luhur kilat jeung galedeg sing jeleger geus beol nu bisa kukumaha tuh terus diputar ku Gusti Allah langsung digudang digedog terus bae digempakeun ku Gusti Allah das galedeg sing cilegar teh kuari mah jelema nu hurup saurang-urang can kabeh ngusruh numan takfa'akhazat umur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin maka Allah nyesat nyiksa ngeunaan ka kaum Samud patu gempa anu dahsyat zilzalatus syadidah lini anu luar biasa orang gempa kakarak 5 hektar 6 hektar 7 8 eta geus kieu kajadianana urang lamun nyaritakeun kamari gempa bumi anu aya di Padang datang ka kuari cenah kajeroanana 3 kilometer eta teh jelema setelah dikeker teh jelema aya di jeuk kedalaman 3 meter 30 kilo
lamun 3 kilo berarti kan 3.000 meter sabaraha ribu manusia harita nu gempa di Padang urang lamun nyaritakeun berbagai gempa nu laletik mah Garut di itu gempa keur kula di Garut teh tepana teh jalan kareta kitu tah ieu kan pegunungan di dieu tah gunung nu belah dieu teh kapan nimpa kareta lantaran gempa kan di dinya dedengkeun di dieu kapan loba manusia emang jelema di dinya mah tilok saralat judi malulu Cina dilongsorkeun ku Gusti Allah gunung ti luhur ka handap brek datang ka kuari kapan eta sabaraha ribu manusia teh diangkat anu di Sukabumi nuku urang kadenge mantas tsunami Aceh harita digempakeun deui ku Gusti Allah lantaran jelemana tukang kredit malulukan di dinya digempakeun ku Gusti Allah datang ka kuari teh diangkat sabaraha puluh manusia Tasikmalaya urang lamun nyaritakeun anu laletik mah anu gedene Padang sabaraha ribu manusia ieu gunung didinya dikadinyakeun ku Gusti Allah sedengkeun ieu kapan masyarakat didinya ribuan imah gunung nu ieu ka dieu gunung nu ieu ka dieu tadina kapan digoyang-goyang heula urang nu mengaritakeun tentang di Padang sarua digoyang-goyang heula goyang Karawang mantep goyang gunung nah kunaon eta gunung gadarinya kabeh tadi beras bisa dibayangkeun ku urang masyaallah karim ialah fa'akhadhathumur rajfatu diabadikan di Al-Qur'anul Karim kejadian tentang kaum Kangjeng Nabi Saleh yakni kaum Samud urang bisa maca batin urang bisa nerawong komo lamun urang geus ka Yordan urang geus ningali ka Petra oh ialah ditinggal kaum Kangjeng Nabi Samud mun urang ka Saudi Arabia kemudian berangkat menuju Syria belakang kiri non gitu ke utara didinya kapan aya Madain nah didinya ge sarua kayak gunung-gunung anu dipatri dipahat dijadikeun bangunan-bangunan masih diabadikeun datang ka kuari urang bisa maca mun urang ka Yordan atau urang ka Saudi Arabia bisa neuleuh pahatan-pahatan kaum Kangjeng Nabi Samud kaum Kangjeng Nabi Saleh yakni kaum Samud ialah Al-Qur'an fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin dihandap digoyang dilinikeun digempakeun anu luar biasa di luhur wasaya petak gledek midas sama di luhur ti handap bayangkeun ku urang sing celegirna ti luhur sing burilakna ti luhur dihandap terus bahkan suara-suara gemuruh wah anu hese dicaritakeun anak cakaol ulah kudu digoyang jeung galedeg ngadenge suarana doang ge urang kudu pae ku dahsyat-dahsyat ngadenge suara gemuruhna bae kudu pae jadi padange kapan aya suara heura eta teh kadenge gemuruhna suara teh kabeh ge kaget ieu teh aya suara naon di luhur lain di handap lain suara deuk aya tsunami kapan suara sarua bae tete suara kos gitu misteri tete suara kos Gunung Galunggung Tasikmalaya waktu kuda di Garut harita tete kapan cek kurang Tasik na aya suara heula guru-guru dugan aya kaget kabehan ge orang Gunung Galunggung dibere suara heula nu mentak wali Allah mah dibere tanda-tanda lamun teh mah aya gunung kemudian hewan-hewanna tarurun tete berarti dek disiksa urang kita hewan-hewan tarurun eta teh ngabejaan ka para wali Allah mah ku bahasa isyarat hewan anu pahameun wali Allah mah sarua jeung utusanana bahwa geura kaluar ti dieu lantaran dieu teh disiksa mungkin orai mungkin binatang-binatang nu aya di leuweung atau di gunung kaluar eta ngabejaan entak sing ade bisi di lemur urang aya orai aya monyet sing ade eta utusan Allah barang disiksa ku gempa di handap lini anu luar biasa luhur kilat jeung galedeg sing jeleger fa asbahu fi darim jasimin maka jadilah kaum Samud di negaranya di desanya jasimina bergelimpangan
lapangan tapak deku mayat-mayat geus teu berdaya barikina ala rukab geus urut-urutna manehanana nentang ka Gusti Allah kuari mayyitina rukab teu berdaya sing bergelimpangan bertekuk lutut deuk saha muntayang wae kabeh Masya Allah kos gitulah masyarakat jeung umat anu nentang kana mujizat tentang ka Kangjeng Nabi soleh khususna ku ari ge lamun urang nentang ka Kangjeng Nabi urang atuh moal teh ku Gusti Allah disiksa ngan disiksa na ku Gusti Allah cepolan-cepolan urang di Tasikmalaya Gunung Galunggung kemudian kamari tsunami Aceh di dieu ge Pangandaran ditangkeun deui tsunami kemudian atuh kuari di ditu di Padang gempa bumi Sukabumi Cianjur Garut terus loba-loba di Banten ge atuh aya saeutik ieu teh mere pepeling ka urang kades ya lamun teu nurut ka Al-Qur'anul Karim diludeskeun ku aing cek Gusti Allah untung masih keneh aya jelema anu ibadah ka Gusti Allah ikhlas tanpa pamrih anu ti penting hudang mandi ka cai tadarruk ka Gusti Allah aya keneh nu maca Quran tengah penting ngalengis ka Gusti Allah zikir ka Gusti Allah cacak geus nu kitu ningali kahirupan kuari masyaallah dedengean urang di berbagai sektor korupsi di berbagai daerah pemalingan di berbagai penjuru pemabokan di berbagai daerah perzinahan ieu kan ngaranna ngundang tsunami ngundang siksa geus teu ngadenge ka ucapan kiai teu ngadenge ka Al-Qur'anul Karim di mana bae kuari mah mabok zina maling korupsi pemalingan nu kamari mah urang ngadenge sakadar maring HP jeung sepeda ningkat kuari kana motor mending lamun jelema teh dibunuh deui silih bunuh kuari mah pamalinganana gara-gara dibeulem kemudian kuari mah nu malingna atuh geus dibunuh deui bae aju kuari ka mobil deus mobil anu jarore mah mobil bagus dipaling keneh bae termasuk angkot ge dipaling bae ku nyana angkot dipaling truk dipaling ieu mah kuari mah jadi pamalingan kabehan urang adenge nu maling ngeri kuari mah kaluar ti peuting sorangan geus teu wani lantaran berhadapan jeung pamalingan pestol pan kuari ieu jadi nagara naon di urang teh masyaallah karim lamun jana ngomong hei sia kunaon maling bae ulah loba ngomong ya urang mah maling sakieu di luhur miliaran oke nya sakena teh aing mah maling motor ge udak-udak aing nyana ngaling urang teh dikukumahakeun saha si eta coba ngomongkeun si eta saha bejakeun lah kono eta eta jeung beregan pamalingan gawe ya Allah ya Rabbi ya fasbahu fi darihim jasimi kuari manggeus ambalayah bangke-bangke berserakan puluhan ribu ratusan ribu Kanjeng Nabi soleh lagi saya di Palestina kemudian berangkat ke Suriah idina ku Gusti Allah kita berangkat dari ka Yordan kita ningali kayaan umatna jeung kita cara ricing deui eta masa kadar menghindar tina siksa doang maka Kanjeng Nabi soleh teh ceramah deui wahai dulur kabehan bahwa urang teh instruksi ti Gusti Allah kita balik deui ka ditu ka Yordan kita cicing di Yordan bae tetep berangkat deui ti Palestina gitu nanti Suriah ka Palestina datang deui ka Yordan deket sih kan deket-deket gitu antar negara kuari baheula ngahiji kan baheula makan Yordan Mesir ngahiji ngan sakadar aya Palestina doang Palestina Mesir tah eta aya Israel Mesir eta mah negara kuno tembel anu kuari mata bangsa Dubai Abu Dhabi kemudian Yordan eta mah negara anyar sagara Kuwait eta mah anyar
pemisahan nah orang ieu mah jadi ke negara hanya kalau mah hiji bae Mesir lah itu Israel Suriah Sam baheula tah negara kuno tah zaman Kangjeng Nabi Ibrahim Sam Syria nah Kangjeng Nabi Soleh balik deui umat diajak kabeh sebanyak 4.000 cek Kangjeng Nabi Soleh urang deuleu coba ieu tatangga urang kawau urang leluhur urang nu kamarinang tangan kana siksa Gusti Allah urang titah balik deui ka ditu supaya berangkat deui begitu berangkat datang ke Yordan Masya Allah karim jelema geus bararau nu ngaringkuk bae ki aya nu kitu geus potongan manusia paehna ye macem-macem nu mentak fa asbahu fi darihim jasimin aya nu ngagoler aya nu nangkarak aya nu nangkup aya anu diuk aya nu woker ki macem-macem nu ngarengkol iyalah jelema anu disiksa ku Gusti Allah datang Kangjeng Nabi sallallahu kadunya fatawalla anhum ngabalir Kangjeng Nabi Soleh ti kaum nawagola cek Kangjeng Nabi Soleh padahal mah geus maot tapi Kangjeng Nabi Soleh titah ngomong ku Gusti Allah ya kaum wahai kaum kaula laqad ablagtukum risalat rabbi jelas kata yakin kaula geus sampaikan ka anjeun kana risalah pangeran kaula amanat pangeran kaula wala sahtu lakum kaula geus ngasehatan ka maraneh kabeh kade kudu percaya ka kaula bahwa ku teh utusan Allah ieu onta sebagai mukjizat lain sakali kula terus bae ngasehatan terjadilah kos kieu walakin la tuhibbuna nasihin tetapi anjeun teh hayang teresep karena nasihat akibatnya disiksa model karari gitulah Kangjeng Nabi Soleh nyarita diabadikeun dina Al-Quran sehingga orang bisa nyaho ieu teh kapan keur ngabeberah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Kangjeng Nabi dicaci maki diciduhan Kangjeng Nabi bahkan direncanakeun deuk dibunuh nalangsa secara manusiawi Kangjeng Nabi teh begitu Kangjeng Nabi nalangsa dibere dongeng ku Gusti Allah caritaan Kangjeng Nabi Soleh barang adenge caritaan Kangjeng Nabi Soleh Kangjeng Nabi urang ngaragap dada orang can sakumaha urang mah tuh geuning Kangjeng Nabi Soleh mah pohara jasa jadi ngarasa leutik Kangjeng Nabi dicaci dimaki dirusak sahabat dan lain sebagainya Kangjeng Nabi narek dibunuh diusir eta Kangjeng Nabi ngarasa leutik lamun deuleu ka Kangjeng Nabi Soleh alaihi salam diabadikeun dina Al-Qur'an tentang kaum Kangjeng Nabi Sam kaum Nabi Soleh yane kaum Samud ucapan Kangjeng Nabi Soleh na ieulah fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalat rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin kaunikanana aya dua manusia nu hiji awewe nu hiji lalaki keur eueuh di dinya nu hiji lalaki ngaranna Kiargol nyana keur ka tanah haram Mekah anu hiji deui awewe nyana keur nyaba keluar daerah dinya begitu ngadenge nu awewe bahwa disiksa di lembur eta awewe eta hayang nyaho coba kos kumaha si siksa mah barang datang ka dinya lantaran nyalawat teu iman ka Kangjeng Nabi Soleh eta gempa aya deui jangan gempakeun sorangan doa gua ada sing jeleger deui sakumaha tadi teh padahal jangan sorangan doa sebabnya bertanya-tanya kos kumaha si siksana di jero hatenya teh kos kumaha datang ka ambalaya ki isi siksa kos kumaha ieu gara-gara teu iman ka Kangjeng Nabi Soleh jaing ge teu iman kos kumaha dibuktikan ku Gusti Allah suara
si jeleget tubar wah goyang di hadap pae tinggal kiar gol nu keraya di tanah haram Mekahnya nanga denge bahwain negara disiksa hiji di Arab padain nomor kedua padain soleh nomor kedua di Yordania nyana hayang gegeraan bae balik ka ditu hayang neuleuh sarua jeung nu tadi di kos kumaha cenah eta siksana coba aing hayang nyaho padahal mah nyana lamun cicing bae mah di tanah Mekah atuh aman nyana moal pae tah urang mah make padahal mah nah naon ieu urang masuk make padahal mah bae padahal tuh geus moal bisa geus aya qada jeung qadar Allah qada adalah pelaksanaan Gusti Allah di alam itu qadar ketentuan Allah kuari ngahiji qada jeung qadar moal bisa aya anu nabrak kana takdir sanajan urang bertadbir usaha urang kukumaha ge moal bisa ngarobah kana takdir Allah subhanahu wa ta'ala urang mah hanya bersyariat doang talamun urang cek inget kadinya tuh geus takdir beuh eta budak tabrakan cak aing ge tadi beuh tah si budak rarasan aing bakal tabrakan tah budak lamun henteu kenceng mah meureun moal tabrakan teu bisa kitu henteu bisa kitu tetep bae emang geus di dinya meureun ajalna kajeun kukumaha ge mun teu bisa kokoseran hindungna ceng aceng teh gara-gara naik motor cak mah ge ulah kenceng-kenceng beuh lamun aceng andai kata teu kenceng mah meureun moal paeh tuh urang mah aya andai kata bae mah tetep bae teu bisa kayak geus takdir ti ditu da kos kitu ya aing sebenarnya mamun baheula na teu kadinya mah meureun moal kawin jeung si eta nya jore nya peke gara-gara aing ngaju cicing di dinya ka baheula teh deuk diajak ku babaturan aing ka daerah itu hanjakal teu bisa kitu emang geus qada da ti ditu tulisanna bakal kawin jeung si eta atuh teu bisa geus bae ku ari mah mending bersyukur bae geus jore urang usapan jorena batu cincin ge jore jadi herang batu cincin menang meuli di dinya dipuri jaza waduh hideung digosokan coklat setik digosokan bogal peuting atuh herang atuh pamajikan urang ge kurang dielapan kurang dibagus-bagus atuh herang majikan urang ieu mah tun mantak henteu kadeuleu bagus teh mah kos batu cincin diantep jeung garogek pandian ke orang memajikan ka dieu ku aing dipandian gari-gari benar engke ku aing dek diusapan ieu aing meuli panggosokna tuh gosokan 5.000 aing meuli ya pandian ku urang diuyab geus pupukna ulah hese-hese geus pokona mah make eta teh naon garang-garana baheula mah pare teh sapu pare dibeulum wah ieu kan masuk kumaha ieu membukun ti anak cak urang teh ieu beres di sabunan mah diais urang memajikan urang aju urang eta kuari digosok sat-sat pan pak iya berang atuh lain herang ledeh ieu mah sapoe dua poe pamulikeun urang parfum nu bagus atuh naon kitu ngaranna wedak ieu mah wedak mah keli bekel nya ngahutang deui kalina ga dek gelis kumaha atuh bedak keli oh tetep parang ti dampal dikabeungeutkeun keli mah parang ti dampal dikabeungeutkeun teu beres atuh nah nu bagus emang nu kos kumaha kieu deuleu kolot baheula meuli di pasar kemis anu baruleut teh eta di caian eta nu hebat mah oh tah mah kieu leuwih parah tah mah kos kitu mah baheula mah aya di pasar kemis tu baruleut teh datang ka imah aja di caian angel jasa eta ka ieu nu kana jatuh jasa Pak menang di Gunung Karang masalah tah mah meureun bisa pakai badut cincin eta lamun ku ari mah eta parfum ngaranna terus dipakai sawak-awak mandi aju digosokan daki benang kabeh ya teh baheula mah aya kos kitu eta nah jadi sengit awakna beulikeun ku urang baju nu bagus anu rapi melilipan anu hideung-hideungan Masya Allah tuh urang ieu dipandang ku urang jas ieu geus dibagus-bagus ke jajore bae heran ya
daek robas ya. Ngan rada deres bae kumaha rada aya Luis ya ye. Baik digosokan ge rada aya Luis. Jadi maksudna aing mama wasiatnya teu disaha-saha. Kan eta mah kamari mah mun ku aing dibawa ke kondangan, aing babaturan aing ngomong aya teh saha. Saha deui eta pemajikan oh sugan teh pembantu tah aing bunga denge kos kitu tah. Ih, saya rada Luis kuari mah. Tetep urang nurusan atuh. Diurus urang. Sia mah awak ieu kan rada gede. Ajur rada pendek, geus aing meuli kunaon bude jasa ieu. Jadi berarti kan hampir kos barong lah sia ieu. Masya Allah Karim. Nailah diabadikan dina Al-Quran tentang kaum Samud anu dipimpin ku Kanjeng Nabi Saleh halus nusa urang deui nu aya di tanah haram kiargol ngaranna lantaran ngadenge bahwa nagarana disiksa nyana datang bener kabeh pemajikan anak tetangga. Wow, Gus Dar kunyana ngacerit anu luar biasa. Bertanya-tanya saruanya naga ieu si kumaha siksaanana datang ke pararae kabeh, datang ke bangunan-bangunan ngan sakadar bangunan gunung bae anu henteu dirobajang diabadikeun ku Gusti Allah. Adapun nu lain-lain mah nu di dataran rata, anu di macam-macam beak bae geus kabeh teh mah ku gempa. Nyana bertanya-tanya dahsyat amat, kos kumaha siksana sieu? Mulai wor wah naon ieu cek nya ieu mulai goyang-goyang ih kieu puji si goyang kieu naon ieu meureun ieu siksana ieu kos kieu meureun kos ieu teh sabaraha wah di luhur mulai kilat mulai wah goledek sing cilegan jang maehan sorangan doang lantaran bertanya-tanya kos kumaha siksana sih maka Gusti Allah dibuktikan disiksa deui model kos kitu. Mantep Kangjeng Nabi wakitu berangkat jeung para sahabat ti Wadil Qura terus melalui Madain Saleh. Kangjeng Nabi memehna dongeng tah ieu teh kaum-kaum Kangjeng Nabi Saleh nu baheula disiksa. Ieu teh Saudi Arabia, ieu Madinah terus ke belah ditu ka Kaler. Ti Kaler tidinya teh aya Wadil Qura, ti Wadil Qura nanti engke teh belok ka kiri, tidinya aya pegunungan ngaranna eta pegunungan teh pegunungan Madain Saleh. Kangjeng Nabi nyaritakeun ieu ti Wadil Qura datang ka ditu hade urang ulah aya anu lalagaan hiji. Nomor kadua ulah aya nu aplen-aplen kudu dicepetkeun sebab ieu daerah siksa baheulana. Mulai cek Kanjeng Nabi berangkat dicepetkeun kuda ge dicepetkeun teu meunang aya nu aplen dinya sebab ieu daerah siksa Allah baheula. Ulah sok nanyakeun kos kumaha siksa cek Kanjeng Nabi. Lamun nanyakeun siksa kos kumaha awas. Wow, datang ka nyebrang ka arah Kanjeng Nabi. Stop. Handapun tangkal kormat. Etalah gunung-gunung nu tadi kurang kaliwatan di belah dieu ti Wadil Qura tadi etalah kaum Kanjeng Nabi Saleh kaum Samud nu disiksa. Sahabat ngap-ngapan. Aduh, cek nya hadena cenah urang ieu. Henteu aplen di mun di dinya aplen bakal disiksa deui bae. Mantep ulah urang ka Gunung Galunggung kos kumaha siksana Gus sia kena siksa ka jeung kumaha di dinya. Ulah urang ka ditu lelempangan ka mana misalna ka Aceh rek tsunami di ditu. Ulang hayalkeun kumaha si tsunami datang sia kena tsunami sorangan sia ka jeung kumaha. Gampang bae Allah mandek nyeun tsunami. Sanunya susu awewe digudekeun aju keluar cai mah. Wah disemprotkeun taek na tsunami nya nangka. Allah babah kawasa nyeun tsunami tina susu. Ya Allah ya Rabbi. Selesai Gusti Allah ngabebrah Kanjeng Nabi melalui dongeng kaum Samud dipimpin ku Kanjeng Nabi Saleh alaihi salam bakal dilanjut ke masih keneh dongeng Kanjeng Nabi Lut alaihi salam. Yordania di dia Palestina
di dia di tengah-tengah antara Yordan jeung Palestina ilah kaum Kangjeng Nabi Lut jadi masih kene Yordan kene ngan jauh hari nu tadi mah Petra kebelah di tuwetan hari ieu mah di dieu nah keh urang bakal nganyahokeun tentang sifat-sifat jeung tingkah kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam jeung bakal dikumahakeun ke kaum Kangjeng Nabi Lut ke urang lanjutkeun minggu hareup wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ahmadu ngucap sebagai Ahmad bin Hanbal lan lian Ahmad minal a'immati saking pirang-pirang imam walam yathbut li basyari hadza lan lara tetep kadeki basyar hadza ikila basyar sohbatu para rewangan ma Rasulillah semertane Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li anna Rasulullah karena satune Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kubul ketemen dan pupuskeun ya Kanjeng Rasulullah wa basyarun sahirun ala utai ki basyar iku kan cilik bolu ngucap ya ulama kabeh wa kharafa basyarun lantikun sapaki basyar fi akhiri umri dalam akhir umri basyar wa kana lana ya basyar rajul su'in iku wong lanang kang lain paus tutup ya qaul qala ibnu dawa wa jazaba ibnu dawa kana khatimatu su'in ana pepugasan ki basyar iku pugasan kang ala bid'awati aliin radhiyallahu an kalawan duane ka sirina ali moga nilar penuh sepelanu saking ali painam kesatunai kalakuan iku lama balaghu sama-sama satu magahu ngali opanam satune basyar wabah iku nyemelewa basyar ibni Ubaidillah ing anak ronone ki Ubaidillah bin Abbas Gala maka ngucap ya Ali Allahumma atil umrahu wa alhib aqlahu ya Allah muga ngadawakeun Tuhan ing umur ya basyar lan muga ngilangkeun Tuhan ing akal basyar istajaballahu ta'ala maka membadanan sebelah ta'ala doa alihin ing doa Sidina Ali fihi ing dalam basyar wa kanat lahu akbaru sunlana ikut tetap gaduh basyar pepirang caritaan kang alap bijani bi'alin dalam marasunan wa sahabilan pirang sahabat Ali radhiyallahu anhu muga nilar penuh sapa saking gabe qala ibnu dawya wa jazaba ibnu dawya wa lamma zabaha samang-samang sanyemeli ya basyar sohira ini ingkang cilik roro pakidat summa maka sinepen kesemaka kailang napombo ke karena sohira Allahumma ingakale ya kana taqibu kang anda ya iku kandak ya bil masum dalam masumatan syadul asyad lan nalagu ya ing kurang syiran ala kita hijukan ngahudang-hudang ya asyar al asan ing pirang-pirang ka prihatin wa tabkilan nangis ya nawatubkil uyun lan nganangiskeun asyar ing pirang-pirang netra hatayan dari benas malam-malam nangis apa anasu manusia ceritakeun seorang manusia nu biadab Basyar Ahmad bin Hanbal salah satu mazahib minal a'immah yang liana bahkan nuritakeun walam yasbut cenah li basyari hadza suhbatun ma Rasulillah ki Basyar anu ngabunuh dua anak Sidina Abbas eta mah teu pernah babarengan jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran Kangjeng Rasul pupus wa Basyarun sugir nya nama leutik bari gaya ditunya di Suriah Basyar Asad diberi nurutan ieu nya nama negara dan negara atuh penuh kunaon gitu ngaranna cerita sebab negara kuno Syria, Mesir, Israel eta mah negara kuno Mekah, Madinah, Turki, India eta ngaranna negara kuno urang makan negara urang anyar
termasuk Amerikanya anyar ieu negara baheula boga sejarah di negara teh pohara. Jadi teu pernah cenah ngabatur ngabarengkeun Kangjeng Nabi jadi lain sahabat cenah mah golu cek ulama basar di akhir umurna pikun jeung nya mah jelema anu suul khotimah rajul su'i. Cek Ibnu Dahyah tungtungna Ki Bashar Asad khatimata su'i dengan doa Sidina Ali radhiyallahu anhu. Begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar teh mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas. Abbas paman Kangjeng boga anak Ubaidillah, boga anak dua laletik berarti incu Sidina Abbas. Incu Sidina Abbas sarua jeung incu Kangjeng kan berarti digigir. Nah, begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas, langsung Sidina Ali ngadoa, Allahumma atil umrahu wa azhib aqlam. Ya Allah, muga manjangkeun umur kaki Bashar, dina sajroning panjang umur supaya dileungitkeun akalna. Masya Allah, doa Sayyidina Ali, fastajaballahu ta'ala du'aan alafi, doa alin fi, dijabah ku Gusti Allah. Umurna panjang. Nomor kedua, edan leungit akal. Tokoh masyarakat anu luar biasa. Doa Sayyidina Ali manjur edan. Ya Allah. Kanat tahu akhbar sufi jadi di Ali wasab. Loba cerita-cerita goreng timbul ti arah sidari jeung para sahabat-sahabat. Pokokna mah geus walah wah bae geus jadi sampah negara, sampah masyarakat. Urang lamun nyaritakeun sampah urang sok ngadenge bae gedeng deui ge tah eta pejabat jadi sampah masyarakat. Berarti lamun jadi sampah masyarakat mah nya teh mun di pabrik teh naon garang-garangna? Limbah. Berarti engke pejabat-pejabat mun eureun jabatanna limbah. Baru masyarakat ngomong gitu, polisi mal kebal ge sampah masyarakat. Calon limbah. Lamun teu bener, anu bener atuh biasa polisi, nu bener rapi, abri nu bener atuh rapi. Mantan pejabat anu bener-bener ngelolana jeung atuh bener-bener niatana ade. Iya tuh bagus. Ngan di masyarakat osok aya bebas saking beureun kanu teu bagus. Deukeun mal kebal ge sampah masyarakat. Asana kurang pati telep mun ngadenge masyarakat limbah masyarakat. Sebeuh urang ngadengenakeun itu. Sebab urang usum limbah. Cek Ibnu Dahyah barang eta Kidahyah mencit dua anak Ubaidillah tidinya indungna langsung sok bakidat ummuhuma aklahuma sok kana takifu fil musimnya nasok nangtung di musim haji suku sokna eta sok jadi mencerak orang masuk eta artina make tumun budak mah kaget teh ngaran sawan sebenarnya mun budak sawan mun kolot sok eta lamun belah ditueun sok ngaranna edan itu sotrais ieu geus sarua ieu sok kana ieu jadi unggal musim haji indungna nyana ngalaguna anu mantak ngahudangkeun kana kaprihatinan anu bakal nimbulkeun ceri kana mata sehingga manusia nu ngadenge ngalengis mana nyanyianana ke minggu hari gaduh putra diantarana ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruh gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam. Dunia sakil legana dieusian ku 39. Sedangkan ablag-ablagan sepi meureun dunia eta. Kakarak Kangjeng Nabi Adam, Siti Hawa, haju anakan. Ngan ari Qabil mah, Qabil
eta caksa riwayat mah lahirna di sorga, ari Habil mah lahirna di dunia di dia di bumi. Caksa riwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorganya nama tah. Qabil ari Habil mah kelahiran bumi. Supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk, maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua. Lalaki awewe lalaki awewe lalaki awewe kitu bae tah sajodo. Kabeneran Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis. Ai Habil sajodokna jeung Labuda rada kurang gelis. Modal berbes lah gitu. Rada kurang gelis. Sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang. Disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklimah, tah si Iklimahna kudu kawina jeung Habil. Habil anu tadi kaluarna ngajodokna teh jeung Labuda, tah Labuda kawina teh jeung Qabil. Jadi disilang-silang. Anu pertama lalaki awewe, nu kadua lalaki awewe. Tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama. Lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua. Kitu bae tah silang ulah dikawin kudu babarengan jeung ngalahirna harita. Jadi teu meunang bareng jeung kembaranana. Eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis. Kawin dipersilakan geus aya instruksi kawin, cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana. Eta hukum mulai tadi dijatah. Lantaran begitu diinstruksikan kawin, umur kakarak 20 tahunan kabeh ge. Instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta, sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka bapan ayeuna si bayi. Kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit. Ya berebes lah. Cak urang berebes emang anu geulis kitu di berebes. Tah eta kos kitu tah. Jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil. Jol teh iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis. Wah ini cak iblis makanan gua. Asup ka jero hatena Bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh. Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh. Nu mulia ulah sok kawin kanu jore. Penghinaan mungkin nu timbul. Tetep mulia mah kudu kanu geulis bae. Mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jungke ka dituna anak incu. Oh, Qabil mah kawinna kanu jore. Tah eta kan isin tah Bil. Cak jurig. Ye pugu cak jalan teh atuh. Pugu embung ieu ge. Eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah. Eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil. Eta teh lain ti Gusti Allah kajeun kumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu. Demo apa kan itu? Kamari kan demo ke Jakarta. Demo. Pugu ye ge cak Qabil teh. Aing tetep bae embung kajian ku kumaha ge. Embung bae. Beja ka abahna. Bah. Naon Qabil? Ubah abah bae. Ieu nu bener ieu utar atur nikah ieu. Ari kitu.
instruksi itu Gusti Allah asal teu adil kos kieu ye manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis ta ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen ku kumaha ge kadengen ku Habil cek Habil teh Qabil ulah kitu aing mah ja andai kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener-bener instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah darah sia ngomong sangeunahna bae geus bae we ieu mah bohong ye lain ti Allah ya kajen gua mah lain ti Allah ya maka ti Abah ya mah emang Abah bangka warah ya mulai ta eta lamun sok nyarekan Abah teh eta mimitina teh tidinya ta di Cikubaya duaan dan sok nyarekan Abah teh ieu Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayuzawija Qabila labuda ukhtabil wa yuzawija Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin kala budak dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklim instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian ku kumaha kula mah embung kajian ku kumaha tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun di sorga pan mah tah saeutikan keneh jelema teh atuh matak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil ieu mah kajian kuku mah kudu selesaikeun masalah ieu selesaikeun ieu mah lamun terus-terusan kieu pan isin ka kadituna ieu isin urang engke banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu eta isin gengsi urang mah panturunan sorga oh moal aing moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah aja geus kieu kumaha kajian gua kumaha ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangiwang kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikan kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget kanu nyieuna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kembal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari teh kakak sok rada kurang nurut heran orang-orang ati dituda eta ya Allah eta kos kitu yes nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula de korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo geura kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima beak engke garing dihakan seuneu diletab seuneu
lamun nu ieu anu diterima nu kono habil nu embe beak bosan kitu bae oke cek nyana jadi geus ya dikumpulkeun kunyana harta-harta hasil tatanian nu dikumpulkeun anak hasil tani mun pare nu pangjore nu dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjorena kurma anu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukul-bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta njore ari akal habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipandian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entakan nu puang gedena puang bagusna puang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae sia cek urang Cikupa tah eta kos kitu kayana teden bek teu kebal langsung turun seuneu tet neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komal ge pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing kitu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek ceret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seuneu tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana tah cicing bae Qabil teh gas udah loba omong cak Qabil teh abah guari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun eger ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah tah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil ieu lah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin musuhan ka anjeun kapirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan pan aing teu diturut aing kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut jah heueuh tuh Kangjeng Nabi Adam ge teu diturut jah heueuh atuh kong aing abeh kitu entek tenang Kangjeng nah ieu lah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku sahabat disampaikeun ku tabiin disampaikeun ku atbat tabiin ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadenge ta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun
naon naba'ab ni Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sa bener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyieun kadeheus nyieun takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas Qabil mah hasil tani yakni zar'un patukubila min ahadihima ditarimana ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina di lahap seuneu Qabil mah teu ditarima cirina aya bae di dinya teu robah-robah ti dinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu aya naon cak Qabil la aqtulan aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon mana kurban mana mah diterima kurban aing henteu ki atuh teh urusan Gusti Allah tah mah cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima aing teh ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogoh mah boluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun cak Habil cak adinaka dengan bahasa anu lemah lembut ka la imbasatta iyadaka ma la imbasatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatulak bahasa lagi daheun Habil ka dek ngabunuh bae jak kurang mah ieu azan sararieun jasa ka Gusti Allah lain basata yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula kakak dek nyabok ka kula kakak dek kaburuh ka kula ma ana bibasiti yadia ilaik kuring memual kudu males uluran tangan kula memual nyabok ka kakak kula memual ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah dek cicing bae kakak nampiling kula mah cicing bae kakak dek jawab kula mah cicing bae pokona mah kula memual ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ke akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka tah ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabu'a sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harepan lain boga harepan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh
dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mamangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran cak Kangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka aya nu dibunuh panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheuh nya nyana ge ngan eleh wae gelutna kulantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang males ta eta dumadak al-qatil wa maqtul pindah Habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli bilagah mah nu mantak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadarna nasehatan doang sia ngomong ka situ balangan nasehatan sakadarna wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah. Tah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikubahakeun bingung dijotos beusi teu bae digebug beusi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuhna sok iblis asup deui ka jero hateun aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseuna mah cak iblis ya aduh tuh kumaha aja can urang anu dibunuh Japan ieu manusia kakara ge urang doang ngomong aja da di jero hate jeung iblis ya kadeulekeun ya deulekeun ya cat bae iblis teh kaluar nu hiji tek dareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blek kana huluna oh tak itu ngabunuh mata jadi dicontohan ku sakadang iblis Masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jaheuh babarinya eta iblis nu hiji pae kakara pae geus pae nah Habil aing geus bisa sebab aing geus kuliah aing kuliah ngabunuh aing geus disaha kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mandak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gejretkeun kana huluna gujret kitu syariat masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsuna qatlahihi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab
aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ka Adam aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae kobil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi can nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus pae kakak de kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararu tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 kilometer mamanggul baik dipanggul deui ka Magrib 60 kilometer bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kumaha ke moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana fa ba'asallahu ghuraba wallahu a'lam